pendidikan berkarakter diwangun kumaha hubungan murid jeung guru kudu bener. Sabab budak dititipkan ke sekolah teh artinya diserenkeun. Ari diserenkeun teh kudu percaya ka guruna. Kulantaran kudu percaya ka guruna, wayahna indung bapana ulah ngilu campur urusan budak di sekolah. Budak bolos dijiwirkeun bae. Budak udud dikepretkeun bae. Da teu mantak maot ieu atuh. Naon deui? Budak di sekolah luncat jalan jendela ku guruna dicepretkeun bae. Sabab naon? Mending keneh dicepret keur leutik daripada geus gede jadi garong. Iya Pak, karakter. Kuki pamarentah provinsi guru nu narima budak kolotna wajib nanda tangan di atas materai surat pernyataan. Kuring nyerenkeun ieu budak salila guruna ngadidik jeung kepentingan budakna. Lamun mere hukuman kulantaran cinta lain kulantaran kageuleuh, kuring moal nuntut ka pengadilan, moal lapor ka polisi. Lamun aya pacengkadan direngsekeun ku musyawarah di sakola. Ieu karek guru boga kawani boga wawane. Naon sababna? Guru boga kawani, budak bangmer wani nyarek, budak udud wani nyarek. Lamun guru geus eueuh kawani sieun dikriminalisasi, eta budak bolos diantep, gelut diantep, jadi geng motor diantep. Kunaon barudak urang ayeuna jadi kieu? Diantep ku kolot. Nah,